Duh, hujan muanya tundurukan sana juga nama lah. Terus di mana Nyi? Eta di warung. Terus naon di warung? Balanja? Henteu kan. Atau naon ka warung itu balanja mah? Eta nih biasa aya ibu-ibu keur ngarariung. Oh, ngagibah berenya ibu-ibu mah biasana. Lain kan. Eta geni ibu-ibu mah lamun ngarariung teh biasa ngomongkeun tetangga. Iya roh. Ya sarua keneh atuh roh. Ngagibah jeung ngomongkeun tetangga teh, ngomongkeun tetangga sarua jeung gibah. Keneh-keneh. Beda kudu make kehead mah. Kang, tadinya bahasa ibu-ibu di warung ngarariung keur ngarobrolkeun masalah munggahan. Terus kumaha? Oh cenah nyai ngilu moal gitu. Terus lu Nyai? Siga nama moal Kang. Lu sinarian wangi lu kunaon? Atuh da nyai mah kapok. Kapok kunaon? Tahun kamari ge nyai mah da kalah hulang-hulang milu munggahan teh. Nah bisa gitu kumaha? Heuh atuh da ya Kang teu hulang-hulang kumaha batur majarajan. Dalalahar ai nyai ngadon melongkeun we. Atuh tinggal aja janona sena. Kan tadi bekalan ku akangna ge. Pan keur teu boga duit atuh nya harita mah. Terus enak kumaha ngilu moal? Siga nama moal Kang. Tahun ayeuna mah nyai mah di imah we nya. Alus pisan. Kitu Nyi bener. Ya Nyi, ari nu ngaran munggahan mah eta mah teu wajib. Cek paribasana teu sunat-sunat acan nya. Teu kudu henteu munggahan teu jadi masalah. Anggur mah lamun yang hareupan puasa teh sadiakeun lahir batin nya. Lahir batin tanaga duit teh dipake engke jang bulan puasa. Sing inget urang teh bakal nyang hareupan bulan puasa. Alus. Heeh Kang. Nyai ge daek di imah we. Gitu. Kan lamun ke munggahan di imahnya kan urang ngajieun bakar kakayam, bakar ikan, gule, rendang sapi. Jigana ngeunahnya Kang. Pokona urang sagala dijieun. Asa meuning munggahan kitu carana mah. Tuh gibanar atuh. Iiro. Keneh. Make kehead malah. Naon Bi? Rek munggahan? Naon sih teh riweuh kitu kadang munggahan. Moal set munggahan, mau munggahan si bibi mah. Nya moal, bibi mah moal munggahan. An munggahanna erek di imah. Kete urang abak kakayam, nyieun cobek ikan, rendang, da si Amang ge geus ngijinan. Oh, nya alus atuh biar kitu mah. Jaba hayam lagi anyar di parab ku Abi. Kayak gak urang bawah Ka mana? Naon? Mak kudu nyopot hayam sagala. Geus apalan si bibi hayam nage. Beureun naon nyopot hayam jeung nyai deui. Naon? Ira akangnya tujuan. Memasak-masak begitu, akang mau teu masak kitu. Ya, akang mah syukur ngomong. Lamun teu munggahan nya, di imah we munggahan. Tapi teu kitu-kitu teh atuh munggahanna. Nu sederhana we. Ya munggahan mah teu kudu kitu. Lamun nya teh boga duit nya, boga duit yang munggahan, ulah dipake munggahan, engke dipake jang bulan puasa, bisa urang teh buka, hayang meuli naon, hayang dahar ngeunah. Sing inget sakedeung deui teh urang bakal yang hareupan bulan puasa. Nah, yang hareupan Kang. Ngalakonan meureun. Maksudna mah kitu. Maksudna kan maksud yang hareupan teh artina bakal ngalakonan bulan puasa gitu. Ya beda atuh Akang. Ari yang hareupan mah yang hareup, ari ngalakonan mah migawe. Sarua-rua keneh. Maksudna teh urang teh bakal kunyang hareupan teh bakal ngagawean puasa gitu. Tapi karti teh ayeuna
Oh, jadi lamun migawe teh kudu nyang haru. Iro. Dan gitu oge. Tapi geus lah bae lah. Pokona mah kieu lah inti nama geus teu kudu mungahan nya. Dina nyan ge mungahan di imah misalkeun nya teu kudu masak-masak nu kitu. Sederhana we urang sayana. Cek akang ge tadi kan aya duit tepake kijang bulan puasa. Eueuh aya acara munggahan pokona mah titik eueuh koma. Tugan teh nya rek munggahan. Eta Rika tuh kan kitu mah ayam tuh paraban. Paeh atuh mang di Paraban mah. Aya. Soknya sing saragut, Beki, ireng, keteng, Keur ngobrol Ling. saha mul? Gi, jeung hayam, Jeung hayam. Aya ngaranan hayamna? nya aya atuh, lamun teu diaranan mah beureun pahili. Saha wae ngaranna mul? Aya si Bleki, terus si ireng, si keteng, si keling, Atuh sarua hideung eta mah mul. kumaha beda. Beda kumaha ireng, keteng, keling. Sarua meureun hideung eta mah. Nih, beda Gi. Beda kumaha? Mau maneh we lah. Nah, aku mah urang, kumaha ya meureun? Kumaha geus di Parabannya hayam teh? Paraban, Parab aku huut. Si tanya nya atuh ku huut marabah ngakuban. Ih, Parab aku huut Gi, lain kuban. Nya mul apal urang oge marab mah ku huut. Ye, tiheula ge urang kungsi ku si Amang di titah Paraban hayam. Paraeh sia euy. Arai, Heueuh, jadi we urang anu dicarekana. Mata kayana mah kapok, moal marab kuban, marab huut. ai maksud si Amang mah tuh udah meureun kieu mul. Maraban teh ku huut, maksudna Paraban teh ku huut lain kuban. Aneh-aneh wae mana mah. Mau maneh we lah. Nah, aku mah urang, kumaha ya meureun? Geus ngilu moal maneh. Ka mana? Badami jeung barudak. Bada binaon? Pan sakedeung deui ek bulan puasa. Jeung barudak keur ngariung ek badami ek ngilu moal. Oh heueuh nya. Heeh, hayu tuh ngilu moal. Ayo tuh, Hayu tuh. Ka mana maneh? ngariung li. Ka dieu jalana. Heueuh poho. Hayu moal karunya barudak euy nungguan di ditu. Tungguan atuh Gi. Kancang atuh muli dal pisan lempang teh jiga kuyah hayu ah. Gi, Naon deui? aya konsumsian teh Gi. Konsumsi segala ada lain ahlilan atuh ek badami ieu mah hayu lah. Nya bisi we atuh. Hayu we badami. Kelak. Yuk. Yuk, karunya barudak. Barudak geus dibejaan ya. Geus di barajaan puguh. Ayeuna teh geus janjian urang teh. Jeung si Udah. si Mul si Argi geus arapaleun. Titah daratang itu orang badamikeun ayeuna kan duka geus daratang duka acan ieu teh. Bejaan deui bisi hanas urang geus di dieu heg kedaratang keteh. Heeh, hayangnya we tungguan heula we. Dapeting teh geus di bejaan. Si sok laledan ning si Mul mah. Oh, sok lalila loba pisan alasan segala karasa. Mul kaburu sore pan ditungguan ku barudak karunya. Capek Gi. Ayo. Kuat lah. Karunya barudak tungguan. Danong atuh. Mane kamarana barudak teh wayah kieu nya can daratang naik ngariung
ih puguh orang yang nungguan ya teh kan merek badami kadario baru dak teh canda rata Kitu jadi mungahan teh. ya jadi ngan tinggal nungguan baru dakna ya rek badami heula Ari kitu mah atuh can jadi. jadi geus puguh jadi ngan nungguan baru dak duka rek ngarilu duka moal gitu Heueuh can jadi atuh mang ari kitu mah. geus puguh jadi urang mah ngan hayang nungguan baru dakna kepastiana ya teh duka ngarilu duka moal Iya amang mah. Ai kitu boga pokal teh saha? uing nu boga pokalna mah Ai kitu amang rencana ek mungahan ka mana? ngan amang naon uing teh hayang nungguan heula barudak itu hayang ngabadamikeun hayang indit kabeh ngarariung di ditu ngarariwat di ditu teh rame gitulah botram sararea Jadi itu di mana? eta ka di situ Ciberem Situ Ciberem. heeh situ Ciberem di pulau Atuh deet mang eta mah. Teu kudu ngariung badami sagala. Teu tinggal ini teh ngadadak. anger atuh sanajan deet oge dah kudu dibadamikeun carek indit jam sabaraha carek mawa naon carek monok di mana di ditu teh Monok. Kapan ieu teh mang mungahan? Isuk teh puasa meureun mah nya kudu monok. nya kudu sahur kemarin kudu di imah sahur ka hiji mah Heueuh atuh. Geni mang karada datang di mana wae atuh tadi ditungguan lalila pisan. Iya anu ngan si umur keur maraban hayam. Ih, urang mah teu marab kuban ku huut. Umur marab mah ku huut, nya kuban atuh. Ih, uhut kita tadi gimana gini ningali Urang urang ge ningali mul tadi. Maksudnya atuh mana teh maraban. Ku huut parabna. kalah kapan saya Kalah kapasea ieu teh uruskeun nu kitu si umur ge anta tadi. pan ieu teh ngobrolkeun mungahan mul. Kalah parasea. Jadi kumaha mah ieu teh? kumaha ieu teh erek arinit moal marane teh ngariluan cenah hayang bungahan Antak ngajak si mul ge pan ek badami ieu teh meureun mang. heeh matak ngarariung di dieu teh urang badamikeun heula Hayu ka mana kitu? Iya oge geura si Mang Junaid mah sugan teh ka mana ngajak mungahan teh. Coba bangkeun. teu meurnanya eta kan si mul kan amangna loba hayamna pasti para meureunan loba lah barada nyokot teh hiji mah heuh urang bawa urang beuleuum gitu mane tos panen meureun mau beas Siap, Urang aya ngaliwat. lah hayu. aya lalabda mah Ya ulun. ya olon orang ngaliwat teh di ditu telah orang kumanya setahun sekali mah gitu Siap. orang Di kumaha ieu teh ka mana jadi nama? orang ka ditu we orang ka situ Sumana eta ka situ Ciberem ih Atuh deket kene emang situ Ciberem mah. Ngaku ge ka dinya. Pake kudu badami sagala. Cuk urang ge tadi sugan teh ka mana? Panas rusuhan ge semua. ya abi ge ngalakeun ieu aya unggal poe ngaliwat tapi kan teu ngaliwat eta mah ngaliwat hungkul ieu mah kan ngaliwat orang acara mungahan Baik monok sagala. monok Oh ngomongna ek monok sagala. kan lamun dibadamikeun heula mah erek ini jam sabaraha terus anu tadi diobrolkeun siap henteu mawa hayam gitu mah beas puguhkeun inditna jam sabaraha erek karena naon inditna ek ngaborong angkot atuh mang kieu we atuh ulah ka situ Ciberem deukeut teuing eta we kager noong Sarua deket atuh kahid tadinya mah. kager naon mah balikna we Mang kadinya mah atuh teu kudu ngarariung kieu mang. Ini teh Ini atuh langsung ngadadak kejadi meureun. deket ieu. Mariung badami sagala. Sugan teh ka mana urang mah? satarina mah hayang bari bebeuleuman gitu meuleuh hayam meuleuh lauk Heuh tinggal ini teh ngadadak atuh. erek monok di saha gitu meureunan lamun imah deket bisa monok meureun di imah mul mun imah deket situ mah nah amang da imah abi mah lain di situ
Iya si amang mah kadiola Mana kadiola Tepararugu cenah hayang mungahan. udah amang mah deket teuing ka Ciberem mah, ka situ Ciberem mah. Nah, tuh udah jauh mah tuh kudu loba duitmu. Sakitu ge untung aya kahayang hayang mungahan. Masa tuh abdi ge balik hujan. Lah, baiklah. Ari marah mah rek init lah sorangan amang mah lah. Mana itu gorengan tegas beak tinggal cengekna. Mana nya mul? Itu urang mah teu gorengan tadi ogenan. Kudu ngadahar moalan. Geus atuh lah kewe meuli deui gampang. Yo, kade tos mungahan teh buru-buru mandi. Aradus. Kirim deui nya. Heeh. Kapan terjadi munggahan lagi? Ya moal ek jadi terjadi ge aing ngaran adus mah kudu. Kudu adus. Heeh, atuh mah kudu adus. Lamun teu munggahan kumaha? Ya moal aing ngaran mungahan teh teu kudu init wae. Di imah oge sarua mungahan meureun. Pokona mah ek munggahan kawan ge adus moal. Isukan erek puasa teh kudu adus. Isukan Heeh. Isukna erek puasa teh kudu geus adus moal. Cika amat tadi mah balik munggahan. Eta mah moal istilah atuh. Hari mungahan mah emang nya jadi mungahan tapi nya maksudna teh istilah atuh moal erek mungahan teu mungahan ge ai ngaran adus mah kudu mandi. Di mana? Jadi imah atuh. Masaha? Nya di imah maneh. Ek di imah urang teu naon. Di imah urang bae hayu. Raku atuh marani di imah atuh moal. Di kamar mandi meureun mandi di imah mah meureun raku giat. Pas aropai mandi di imah. Mang maksudna mandi di imah teh atuh pan WC teh aya meureun di imah. Jero imah mun aya WC teh mang. Tapi dan teh saeutik imah nu eueuh wesean, ieu imah si Amang eueuh wesean, weseana di tukang di ditu. Tatangga itu di ditu sarua di eueuh wesean imah teh. Ek mandina teh ka itu tuh ka WC umum. Nya mang maksudna mandi nya WC na aya di imah mang di lingkungan imah. Dan teu emang mah. Misah imah-imah. WC Iya nya moal maksudna teh da anggar WC na meureun gegereun imah si Amang. Di deket imah ke imah keneh. Dina lingkungan anak keneh na buruana. tapi da asa teu dina lingkungan, beda Gi. Yang geus lah pokona mah isukna erek puasa mah geus kudu adus. Mandi di mana oge nu penting mah adus we moal. Bang, bener itu mau jadi munggahan teh. Jadi sama jadi kumaha gitu Nyatu ke mata barudak. Atuh Amang mengajak ka situ ka dinya deket. Anu jauh atuh mang kali-kali mah. ulah yang jauh-jauh nu penting mah bisa buat ram keluar ti imah we bisa dahar di luar itu ngariung. Da Ulah di bosan imah we. mang ka dinya mah deket ngalengkah. Bae atuh ka situnya kayak atuh ada jauh seetik situ gede ke. Oh, Ulah nu deketing jeung imah ka dinya mah moal poe ge kalewatan ku itu urang gede. Udah situ Ciberem ge gede. Sarua leuwih Masuk. gede malahan mah. Nya atuh di mana-mana ke situ mah gede maksudnya. Ngaranna ieu mah itu mah situ gede, di mah situ Ciberem. Tur ada jauh saeutik maksud urang mah. Ulah jauh-jauh teuing. Boga duit mah mendingan dituna keur bakal saware. Nah, jadi supaya orang teh irit biaya kan udah teh. Kalah curhat sih mah.
Tapi dah ketang A, bener A, lamun sekiranya teu boga duit mah ulah munggahan. Atuh dah mul ai kudu kadinya mah moal poe ge urang kalewatan. Antem we kadinya. Nya ieu mah bejaan ka A lamun teu boga duit ulah munggahan. Atuh ai teu boga duit mah. Naon mungahan cicing di imah lagi. Baik lah hari ini sepuguh Marwal mah dan geus sepuguh ieu. Orang mah tadi oge geus ngomong di si Marwal bae erek ini sorangan. Nah, Ari teuing sorangan oge. Udah mau ngajak makan beukut Area nembung mah. kondisi serangan. Atuh berarti mau aja dinya puasa teh. Jadi atuh puasa mah. Mah atuh da teu munggahan. ih munggahan ek teh oge atuh da anger puasa mah meureun. Wah, ari nu ngaran puasa mah ek mungahan teu mungahan ge anger jadi. Gimana? Parah nih semua. Geus kilah bae Mang Junet Eka situ Ciberem ge urang mah urang kan rada jauh Doa euy atuh nyawe kemunggahan puasa setahun sekali. batur mah areun deui. Heuh geus teu nya urang rada Situ jauh. dewe Di urang ka mana? mah ek milu moal ka urang. Ek tawa ka Mang Junet. Hari emang kumaha? Moal ah kalau mah erek anu deukeut teh lah kadinya ngirit biaya. Da aku urus situ-situ keneh ieu. Ek milu jeung Mang Junet, tahu milu jeung urang jeung si Di Ardi. rumah maneh mul. Kamu kasih situ gede, Heuh situ gede. Rada jauh atuh saeutik mul. beda naon? Ciberem yang situ gede. Ya bedana akur-akur situ ngan pada situ gede mah rada jauh atuh. Resep atuh kita di jalanannya Ngabring, ngabring. Tapi acayan, Nyai ngaran situ mah aya atuh mul. Asa tuh caian. jero teu. Teuing atuh jero henteu nama. Nah, teu apa mah? Situ naon make kudu apal. Atuh meureun kapan urang tarik ke situ gede, kudu apa meureun? Udah kasih gede gede moal ngojay mul. Ek ngaliwat mul lain ek ngojay. Mungahan. Nya kudu diajarannya ku urang heula. Teu apal jeron teu nama can pernah. Kumaha ek mulu moal? Kumahanya, Mang kumaha Mang moal? Moal, ya moal. Eka dieu wae urang dari situ Ciberem. Nya hayu atuh lah, urang milu ka mana teh bi teh? Ka situ gede. Heeh, urang can pernah soalna ka dinya mah. Matak mah hayu milu. Pernah ge baheula ukur. Pernah diajak ku si Amangnya, ku si Amang Pulan. Diajak ka situ, tapi dulu ka situ naon da? Pokona mah jalan teh anu kabepas nu buludan eta, terus belok kiri, terus lurus, terus belok kanan, belok kenca. Tadi dinya we aya plang, situ gede cenah. Heuh eta, situ gede teh. Situ gede teh. Mah ingat dulu moal. Alhamdulillah, ini resep dirinya mah. Ya, Ayo tuh. Ayo. Yakin moal milu mah? Moal. Eka dieu wae. ampuran nyamang lain aja. Sok. Ya tuh Mangnya. Tapi ini tuh lah. Ya, siap-siap. Ngilu ke tangga ya. Amal milu ari amang. Bener amang mah. Amal milu. Tapi tahu yang ngilu panasaran. Nah tuh boga biaya. Aya Mang Yaya di mah. Udah bicara salah. Ya milu wae ieu teh. Ngilu